Mana kita melila jelema teh. Pocenara ngajak godin. Ini mumpung eueuh jelema yo. Tiiseun geunaheun. Telepon heula. Halo, Ki. Ari mana keur di mana? Buru atuh aing kesel jeung nungguan yeuh. Merang. Heuh ieu teh di kebon awi. Ari mana rek ka dieu lain? Heuh buru ayeuna dagoannya. Aing Jelema teh di mana? Itu geuning jelema teh. Meni lila ditungguan teh. Oh neneangan urang teh di mana cenah teh? Ari mana teh si mana heula tuh? Tah tes di dinya heula urang teh uli eta sumbang simpang heula. Tuh tinggalikeun nyaho ya aing marerang. Cing napok di dieu. Heh. Naon atuh? Cing pokona mana gog ge di heula nya. Heeh. Lain kira-kirana jelema moal godin di dia teh. Moal, lantaran urang ge tadi cing di dieu. Oh nu ngaliwat jelema. Tenang di dieu mah jigana. Heeh, beung ngeunahnya ngerokok di dieu deh. Oh, siap. Heuh ayeuna urang rek ngadahar naon? Ngajak godin teh. Mawa teu? Ari maneh. Kalau lain maneh teh bieu teh mau aku urang teh. Cek yang teh Ki bari ka dieu bari mawa janggo dinunana. Jadi teu mau maneh teh nya. Ya henteu aya urang mah sugan teh siap aya di dieu. Ah, si mah teh hidang sugan. Pan ku aing tadi teh sia teh ditelepon. Ki bari sakalian ka dieu mawa janggo dinunana. Kumaha ieu teh teu puguh maneh mah. Oh aya urang mah tak ka dieu ge sugan teh aya we di dieu ngarangeun telepon teh ka dieu cenah. Sugan teh siap aya urang mah. Ah, geus ayeuna mah kieu lah. Mending kena maneh ka warung heula. Meuli jeung lupa sakalian jeung meuli rokokna. Nya. Cai dahareun jeung rokokna sakalian nya. Heuh gatunya urang rek ini teh lah. Rokokna mah jarum atuh lah. Sia mah teh hidang. Manya aing kudu ngarokok jarum. Rokok biasa nu biseuneut. Mah jarum mah di mah loge loba teh kudu meuli atuh. Heeh, urang maksud urang teh rokok teh jarum coklat, jarum super, maksudnya kitu. Hanya terus nah make bieu make nyebutkeun jarum mah teu da embung aing ngarokok jarum mah.